Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Ibu, tiasa nyuwutkeun waktosna sakedap. Mohon mangga bade naon kitu Jang? Iya, bade wawancara ka Ibu kanggo tugas pangajaran bahasa Sunda. Mohon mangga. Hatur nuhun Bu, tos nyanyogikeun waktosna. Abdi arek wawancara Ibu ngeunaan dampak pangajar guru PAUD pikeun wabah virus ieu. Kawitna, naon anu Ibu terang ngeunaan virus corona teh? Kawitna anu ibu terang asalna virus corona teh nyaeta di medsos, di berita bahwa itu teh berasal di negeri Cina. Eta anu ibu pertama hafalna teh. Patorsan kadua, kumaha cara nyegah virus corona teh Bu? Cara nyegah virus corona teh satu, jaga jarak. Kedua, selalu menjaga kebersihan dengan cuci tangan. Terus jangan berkerumun banyak orang lah gitu, seperti di mall, di pasar gitu. Nah, kita teh harus menghindari itu, sama saja kita mencegah tersebarna virus corona ieu. Patorsan katilu, naon pamandegan Ibu minangka guru PAUD pikeun wabah sapertos ieu? Pemandangan ibu mah di wabah seperti itu teh sebagai pengajar guru PAUD, jadi murang kali teh belajar di rumah. Dibiasakan dikarenakan ada wabah ieu, belajar di rumah ya didampingi ku kedua orang tua. Nah, sebetulnya salaresna mah murang kali teh ada aya rasa, karena kan ai murang kali PAUD mah pembelajaran teh dikarenakan sosialisasi ya, berkenal dengan teman gitu. Cuma dengan adanya virus corona ini ya itu, jadi dialihkan belajar di rumah yang didampingi kedua orang tua. Nah, Patorsan kaopat, kumaha cara Ibu ngaulang di wancikayan sapertos ieu? cara ngaulangna di ayeuna keur aya wabah kieu teh, jadi wali murid teh nyandak tugas. Sebetulnya mah kan aya di PAUD mah tidak ada pembelajaran calistung, tapi tetap kita mengarahkan di PAUD pembelajaran, misalkan menebalkan huruf, mewarnai gitu kan. Terus kayak mencari jejak di buku panduan anak PAUD. Itu teh tugasnya tadi candak ku wali murid teh ke sekolah, di sekolah. Terus kerjakan kumurang kali teh didampingi ku kedua orang tua. Nah gitu. Patorsan kalima, saperkiraha Ibu ngalakukeun pembelajaran jarak tebih teh? Tisaprak aya keputusan ti pemerintah daerah setempat yang diinikan ke dinas pendidikan. Jadi mulai ti sekolah anak usia dini dugi ka kuliah ya, dugi ka mahasiswa itu belajar di rumah. Patorsan ka-6, adakah kahese dina ngawulang murid dina umur dini dalam wabah sapertos ieu? Kawitna mah memang aya rasa sanes kahese nya, aya rasa kumaha tiasa henteu murang kali belajar jarak tebih. Tapi kumaha tiasa orang sebagai pengajar, sebagai guru, tapi alhamdulillah murang kali teh nyaman. Kunaon cenah ibu bisa nyaros nyaman? Ya itu murang kali di pasihan tugasnya itu, misalkan dengan membaca doa untuk kedua orang tua, tapi dengan cara divideokan. Jadi anak kan senang. Jadi tetap aja walaupun murang kali eta belajar di bumi dikirimkan ke guruna, jadi semakin semangat murang kali teh belajar. Jadi walaupun belajar dengan jarak tebih ieu. Patorsan ka pamungkas, biasana pancen naon anu Ibu bikeun ka murid sarta kumaha sistem penilaiannya? Ada sistem penilaian mah sebetulnya sebagai pengajar mah insya Allah udah tahu gitu nya, atau tahulah hiji-hijina murang kali PAUD mah tidak ada istilah anak bodoh atau apa, itu nggak ada. Jadi semua anak itu bisa, kita ngelihat gerak geriknya dia, cara dia bisa membaca salam ke orang dewasa atau ke teman, itu suatu pembelajaran buat anak tuh. Hatur nuhun Ibu, cekap sakitu wae wawancara singkat ti abdi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mudah-mudahan bermanfaat.